Kasaha ream aya apa ieu teh kunaon ya aya naon segala euy ka hoream teuing gawe aing asa tos sumanget aing gawe ka kumaha ya teh euy astagfirullahaladzim aya naonnya aing kudu ngiwan heula ieu mah ya aduh we ieu na meni hoream teuing gawe kunaon ieu pa ieu ni kalales we hawana teh astagfirullahaladzim ada kaya naon ieu gawean ka kieu eta si abah kumaha asa goreng-goreng teuing gawe teh ampun aki-aki teh nya pagawean sareng sok kitu ka mana ayeuna deui ieu kana awak aing asa goreng gawe teh poe ayeuna mah naon gawe asa goreng itu geus bebenangan urang bebenangan kumaha hah bebenangan kumaha eta karasa eutik ke dipahido kudu boga geura maka dipahido sagala aing lobang ngiuhan wae abah mah aduh ampun aing geus dipahido kudu boga urang ngomong Agus carana kitu mah mana mah kos nu bogana wae pan sarua gawe jeung urang eta Agus ayeuna teu meunang hanca mah meureun euy nu disalahkeun ari maneh naonana pan sarua gawe jeung urang eta ge sarua ngan sok nanyakeun nu boga teh Gus kumaha pagawean cik euy teh ecreg pake ayeuna kitu teh bener uing kumaha tanggung jawabanna ka si kakek maneh teh atau sakengkol jeung si kakek lain masalah sakongkol hah ai abang geus pernah nginjem duit ka si kakek meureunna hutang gede keneh cing bener gawe memang eta ge urang sok nginjem duitnya ka si kakek anu mah teh urusan deh si kakek mah make eueuh urusan pan sadunungan bar jeung uing memang eta ge sadunungan ngadana mah ngasih ulasan cing kamari ge urang mah sok hutang sia teh ka gue ka urang bebeja aya keneh si abah sangkut pautna lain urang mah asa beda euy ka maneh teh beda kumaha jadi maneh teh sagawe jeung urang jadi maneh sosorongot ka urang teh beda ayeuna mah maneh teh beda kumaha da sarua meureunan si kakek meureun percayakeun ka uing heuh meureun ayeuna pagawean teu bebenangan uing nu disalahkeun moal abah ampun nya maneh mah aing teh kurang kumaha Agus gawe maneh teh ayeuna mah maneh mana bebenanganana coba belah ditu lega tuh aing ujug-ujug negor ka urang maneh teh ai kitu mah meureun abah uing rek bebeja we mereka nu boga ai si abah goreng kieu mah mung da uing sieun dipahido kudu boga ih berarti maneh mah jadi sakongkol jeung si kakek meureun nya jadi mata-mata kok mata-mata urang bener maneh mah daripada kitu mah aing gureskeun maneh mantok aing naon teh itu maneh mah jadi mata-mata aing geus teh mantok geus eta aki-aki teu pira dinasehat ku urang gawe cing bener bisi nanyakeun dunungan ayeuna hanca teu bawa bebenangan saha nu disalahkeun pan urang bareng duaan sok rek model kumaha coba tanggung jawabna kana boga gaji meureunnan terus-terusan kudu boga ai hanca eueuh mah meureunnan rek ngagaji naon ulah kitu bah cing bener gawe teh bah sia mah Agus jadi mata-mata jadi gaji sabaraha ku si kakek diuji sabaraha sia gaji ampun jadi mata-mata aing geus mantog geus ngalain mata-mata bah urang ngelingan sarua pada gawe ayeuna teu bebenangan mah ka urang dunungan nyalakeun ulah kitu bah saling lah tipe ayeuna mah geura